harrama 'alan nar. Man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallah. Saur junjunan sanyana Allah ngaharamkeun kana neraka jami nu ngucapkeun la ilaha illallah anu mana ngucapkeun la ilaha illallah nate yabtagi biha wajhallah nyuprih karidoan ti Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah karena Allah lain karena haliah dunia. Ya sangat teh. Lamun karena haliah dunia, leungit teh. Popoek dia. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah saur junjunan saja min ngucapkeun la ilaha illallah mukhlishan bari ikhlas dakhalal jannah maka bakal asup ka surga. Qalu ya Rasulullah, sahabat naroskeun ka junjunan, ya Rasulullah fama ikhlasuha, kumaha cirina cenah jalmi nu ikhlas ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pan urang teh ieu teh ikhlas teu apal. Saur junjunan kumaha cenah cirina saur sahabat eta jalmi nu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anu ikhlas nu kumaha cenah. Qala anta jazakum an kulli ma harramallahu alaikum. Eta jalmi dina kahirupana kahalang tina sagala perkara anu diharamkeun ku Allah. La ilaha illallah teh bisa ngahalangan kana perkara anu dilarang ku Allah, anu diharamkeun ku si Allah. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah maok masih keneh. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah mitnah masih keneh. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah tapi nganyerikeun hate batur pan aya. Bari takbir Allahu akbar, batur dihina pan kitu. Jalmi ngucapkeun la ilaha illallah ngomongkeun batur masih keneh. Tak eta teh nu teu ikhlas. Lamun urang kalakuan masih keneh dina paharaman eta jalmi dina ngucapkeun la ilaha illallah can ikhlas eta teh. Hoyong apal cenah saha jalmi anu ngucapkeun la ilaha illallah nate nu ikhlas tingali cenah eta jelema. Geus bisa ngahalangan ucapan la ilaha illallah nate kana kalimat kana kalakuanana kana paharamanana. Pan jalmi takbir oge ayeuna mah dina paharaman.